Ah, itu warung mah duit sih ini. Udah. Ah, yuk. Ke warung mana? Mana duitnya? Bukan duit. Yuk. Geus payungan dewek lah, kurang payungan dewek. Bere duit. Ke warung si emak, cing, tungguan. Tuh, pejuh kolongkong. Kehet, tungguan. Waduh itu. Aduh, aing motong ngalewat ka dieu tuh gadit mah. Budak sama ya, budak saha. Budak palurah. Budak palurah. Teu mau duit mah tuturkeun dek. Was. Tuh, tungguan di itu. Baru gadit masuk. Kudu baroga gawe. Maneh mayungan, itu mencetan. Oke, mun aya nu ngaliwat aya manusia bejaan wingnya. Pokokna mah ngaliwat ka dieu kudu barang bawa leuwih alus, leuwih hade duit teh. Bebas kabeh marawa duit mah. Saha kuningang kolongkong di sawah we. Itu nu ngurok lin. Kira-kira nu ngurok mawa duit mau naon we? Ya. Nu ngurok itu kumaneh sepak ceuk dewe ka dieu itunya ke dibere duit meh nyamperkeun. Yung, bae payung mah ku urang we. Goblok teh. Sama mijak. Sama itu. Tuturkeun. Gila pikir teh. Ayo mang. Mang. Mana teh nyopan yang hareupan rek banget heula siga Panis suruhkeun ku anak buah mah. siga nyuksruk kana bujur kastrol. Si banget heula. Buru eta maneh ngurek meunang can. Encan. Ma loket teu duit. Jeung naon mah duit atuh rek ngurek mah. Sia mah ngadon mencetan dewe ka dieu. Si banget heula kepencetan dek bro. Ngaliwat ka dieu teh ngagarubug duit ku aing isukan mah di portal sia ieu teh nu batur. Aji, sia yang mana masa bug duit sia itu mah beda gaya tuh. Stop. Ternyata baru Ampura mang. kudu pararuh. Ari ieu longor mana ieu? Rokok. Tuh boga. Aduh, ente emang statanya geus nubruk rokok teu boga. Loket. Tengah naon nya? Loket. Di mana? Arek ka saha? Nanya ke naon? Benjot. Benyot mah tuh, di ditu ka itu. Kan ieu cenah bejana lemon-lemon teh. Capek dek sia itu buk. Dek dedak euy, mau meulikeun kopi euy. Anjir. Kuning. Oh, kades palurah. Punten, Pak. Punten sia. Loketna, Pak. Aduh, kakantun. Apalagi Pak. pan keur ngontrol jalan dia teh. Saha ieu teh? Kontrol jalan aing teh. Sok bilih priogi didiajabkeun mangga tah kumurang kali nyapanya. Abdi mah aya pidameleun di bumi Pak ieu teh. Ka mana deui? Hampuranya, Pak.
Rek abana. Duitnya cepet euy. Keun ah anu bobana. Naon keher? Lieur mang euy lah leungit dompet anjing. Maranas tiris meureun. Puguh teu pararuguh ulin oge aing. Tah rek we main dompet. Maneh lin tingali. Urang ieu mah. Tingali. Nah hareuce duit. Tapi dah bener duit nama 100.000 teu kurang teu leuwih ngan kamari mah ageblek duit teh salemar nah jadi receh. Nah aja kuing direcehkeun. Soalna harita mangih loket. Duit teh sarua 100. Rek mele teu tulus, majar teh receh. Tak eta ku urang direcehkeun sok we rek mere mah.